bawaan nu diciptakeun prerogatif Allah kahiji hambana nu bakal beda jeung hamba anu sejen sanajan saindung sabapa adik jeung lanceukna karakter angleh teh pasti beda leres teh geus puguh ari nasib mah pasti eta teh beda eta teh nya mohon gitu Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wa qala al ulama fi ta'libihi wa tasnifihi zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuliz zaman. Wa qala aidan ma madhafata wa ma yatil ghaibu falakal waqtul ladzi anta fi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Allah ya Allah azza man ta'ajjaza wa lahu sultanun ala jami'i khalqihi yaf'alullahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babasan anu munggaran kebek manah ka Allah nu maha heman ngalangkungan mang pirang-pirang nikmat anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadaya tikawit nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat iman, nikmat Islam. Mugia urang sadaya tiasa nasorupkeun dina paripolah anu dipikaridho ku mantenna khususna dina wangkit ayeuna. Gerak langkah kecap kicup kecap kurang sadaya riung kempel dina ieu haplah mugia nawiskeun rasa syukur urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Lain ieu teh ayat aya aya ibu aya bu ngalangkungan manah anu sae kemudian janten gerak langkah anu sae dina seluruh anggota badan tegirangan katakdiman kahormatan ka Allah sejabi banda syukur dina wengin wayeuna. Mugia syukur urang ditampi kalayan aya dina ridho mantena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya robbal. Sholawat kali salam mugia limpah curah ke baginda alam Nabi pinilih Rasul pinunjul Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ka kulawargi para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in urang sadaya ageng harapan kalih doa diangkeun umat kumantena di payunan Allah azza wa jalla amin anu baris kenging syafaatul uzma jaga di yaumil jaza amin ya robbal alamin. Hadratal kiram pemandu waktu pengelas acara ingkang guru pangaresa akang ketua MUI desa naon teh lagu desa Sukaluyu kali jajaran para alim ulama anu teu kinten ku pribados dipihormat tur diteda doana mugia sadaya kasepuhan guru-guru pribados di wewengkon sapapaosna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala ya robbal. Hadratal kiram Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Balandongan pangarsa Pak Haji sekaligus guru pribados kali Bapak Komite Sekolah anu teu kinten ku pribados didambakeun tur dipihormat mugia marantena sinergi dina ngemban amanah seja tarbiyah kamurang kalih mugia amal kasayanana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala ya robbal. Pangaresa Bapak dan Ramil kali reng-rengan oke utamina segenap para ibu guru kali bapak guru anu teras-teras berjibaku demi terselenggarana pendidikan formal di SD anu mudah-mudahan sapapaosna langkah gerak-gerikna dina nyontoan nu janten murang kalih dina bab ngadidik para putra di ieu SD Balandongan katampi amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala janten balukar anu janten amal kasayan sambereun aranjeunna di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak jamaah sadayana sepuh miwah anom nu caket nu hanggang nu teu kinten ku pribados dipihormat alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ngalangkungan takzimna urang ka Allah dina raraga syukuran karaos bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah nu taya hinggana urang dumuk di alam dunia masih diparing kesempatan ku Allah kanggo ngemban amanah ibadah di payunan mantena mugia sadayana katampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Pami ningali lalakon hirup leres pisan Kang tadi Bapak Komite laku lampah urang teh dipencrong kudat mantena teu aya udagan lintang tiridho mantena numawi dicontohan ku asfiyaihi wa auliyaihi para sesepuh ulama urang nu ti parayun para asfiya seliran-seliran Allah para aulia wali-walina Allah nu dipandu ku para anbiya wal mursalin aranjeunna tos berjibaku di alam dunia rumaos diri diciptakeun ku mantena dinas ku Allah dina sapalih ayat innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khasiin. Upami teu ngetang kadinya lalakon hirup teh hancur teu aya nilean. Para asfiya, para aulia generasina ieu murang kalih nu aya di lembaga aranjeuna kanu yusari'una bil khairat mereka buru-buru yusari'una gagancangan fil khairat dina midamal kasaya urang angken kumanah urang aranjeuna innahum kanu kumna teh kafara aulia wa asfiya yusari'una fil khairat buru-buru dina migawe kahadean yang menjadi motivasi wa yad'unana raghaban wa rahaba dua kategori yang menjadi motivasi Pak
nu kahiji rogoban, nu kadua rohaban. Murang kalih sae sareng awona ditarbiyah kudu janten asatidna, ditarbiyah kudu janten ibu kalih ramana kumantung patekadan sepuh-sepuh laku aja. Boga harapan murang kalih di mangsa dewasana janten murang kalih anu soleh tur solihah, teu aya ibu kalih rama saurang oge nu gaduh wacana murang kalihna badung paludaya. Sekalipun preman, sekalipun ditato, sekalipun tara mingguan, anak nama hayang soleh leres bu, leres. Gumantung kana kasayan nu janten ibu kalih ramana upami di lembaga kumantung kana tauladan anu janten asatidna. Gaduh harapan anu tadi murang kalih janten generasi penerus dina agama, penerus di ieu ngolah nagara jeung ngolah imah tangga, sae katingalina saur nagara saur agama kumantung tarbiyah di sepuh-sepuhna. Ari tarbiyah urang ngarujuk kana kasauran jeung pilampah nu dicontohkeun ku ulama. Mana innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka benar-benar semangat, benar-benar gagancangan fil khairat dina pirang-pirang kasayang. Yang menjadi motivasi napa? Wa yad'unana raghaban wa rahabah. Aranjeuna asfiya wa aulia ngadua munajat ka Allah dengan mana dua kategori, rogoban mengharapkan rahmatna Allah, warohaban sieun ku ancaman siksaan Gusti Allah. Pertanyaan besar kanggo urang sebagai murabbi, sebagai pendidik sepuh biang kalih ramakna, geus aya rogoban, geus aya rohaban, eta kunci. Selama rogoban jeung rohabanna teu aya, budak kumantung kana darah kasolehan nu jadi indung bapan. Budak kumantung kana suri tauladan tinu janten murabi. Bapak nu namina pendidikan tercekap ku kauliyah yang paling utama sampel ti Rasulullah bi ahwaliyah. Tercekap ditunjukkeun kana pilampah sae tapi dicontohan ku lampah anu sae. Halo ayah ibu Haji Cecep ngajina dinas waktu nagis tereh penting urang dinas bios ibu tercukup ku kauliyah ku akwaliyah tapi ku ahwaliyah, sehingga konsep Rasul sangat mujarab nyontohan kanu janten sahabat, kanu janten tabiin termasuk ka urang. Rasul mah dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Ibu sok miwarang murang kalih piwarang ke masjid osok tara osok. Bapak sok miwarang murang kalih sina ngaos Quran osok osok salah eta teh. Sakali deui ibu sok miwarang murang kalih sina sakola agama osok. Sok dititah murang kalih teh sinas ngaji nalar Quran osok salah. Ulah dititah ka masjid budak. Punten bapak, upami bapak kur sakadar nitah ka budak ngaji bari bapana menjedog moal ecel gitu teh. Kedah kumaha contohan ini ka mana? Contohan maca al eta tidak cukup untuk memerintahkan tapi harus menjadi suri tauladan.
Lumawi punten almarhum almaghfurlah guru urang sadaya, guru pribados di pasantren. Allahumma yarham amin. Aranjeuna parantos aya di alam barjah. Teu cukup euy kunita, tapi urang teh kudu daek ngajak dicontohan ku ahwaliyah sabab tetesan ti Rasulullah kerjadi murang kali anu sae, kerjadi generasi anu sae teh Rasul mutamikeun ku akhlak tingkah lakuna. Kacida ingis jeung bisina punten apa dunia madarul amal akhirat madarul jaja. Ulah mung capek, ulah mung hese, dunia mada tempatna lain tempat sesenangan. Nu bakal jadi senang mah darus sawab. Ibu ngadidik murang kalih capek teu? Walar atuh dalin jumaahan ya teh. Capek teu? Ibu ngaulah kanu janten caroge capek teu? Capek jujur. Bapak milari napakah kanggo kulawarga capek teu? Capek. Ulah mung capek da darul amal. Dunia mah tempat tak amal. Ulah yang diburuhan ayeuna dalhin tempatna. Ari urang mah sok buru nempo teh buru. Anu beak harita keneh. Mohon ya. Ibu ngoret dititah ku tatangga nu boga pepelakan. Ibu ngaulah hayang katempo uruhna kakarak semangat digawena teh leres. Eueuh we buruhna da teu hayang. Leles. Leres Pak. Pangaresa Pak komite tadi tos nyaurkeun dina sambutanana. Geus ngagoler mah eueuh nanaonan cenah kitu. Leres. Kronis cenah urang teh leres. Urang catat ku preman, urang premisan, urang wengku. Ningali aspia wa aulia wa anbiya sepuh-sepuh urang terdahulu anu yusari'una fil khairat, buru-buru dina menuju kasayan teh motivasina dua, rogoban warohaba, aya hate mengharapkan kana kanyaah jeung kadeudeuh Allah, aya hate sieun ku ancaman jeung siksaan Gusti Allah. Premisan leungit eta napa ningali buruh tiba pada makhluk harita keneh ge beak. Numawi abdi nuju SD kapungkur upami aya panggung kieu teh bunga sok dikahareupkeun kapungkur mah ranking 1, ranking 2, ranking 3 kahareupkeun masih keneh bapak di dia kitu. Alhamdulillah saya penyemangat karang urang kali kitu sok nyanyiikeun lagu himne guru cenah guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Leres teh? Leres teh? Memang ustad itu kudu seperti itu sesuai jeung kaidah syariah. Nu jadi murabbi kudu jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ulah mengharapkan apa dan apa ngan hese naon cenah hese eueuh mah eueuh nu buruhan papada manusia mangrupa nominal perek sakolana ge nasuri leres tenanawan cenah jadi amal urang da eta mah cenah urang mah kur sakadar kasab diburuhanku nomor induk pegawai tenanawan Pak ngan ulah jadi tujuan. Leres gitu gini rarebe leres gitu bapak komite lamun rek budak harkat jeung martabat anjungan ti para sesepuh sadaya nonsen daya nilayan mereka ajengan di dieu
lamun arek neangan buruh di masyarakat eueuh nilean leres padat ngan lebih goreng eueuh nilean mun masyarakat teu inget ka ajengan eta mah eueuh nilean nyaan eta hartos eta mah leres gitu. Nah ada rogoban naon boga harapan kanyaah kadeudeuh Allah timbul kana diri boga rohaban sieun ku ancaman jeung siksaan Gusti nu mawi budak di usia dini kurang dilebetkeun ka dunia pendidikan ngarah timbul rogobana ngarah timbul rohabana ngarah timbul bakal timbul rogoban jeung rohaba mun di eta murang kalih di ilmin aya titipan ilmu ti Gusti Allah ulah mung capek ngadedik murang kalih da memang tempatna dunia. Kenapa lamun hiji manusia hambana Allah teu diasupkeun ka dunia pendidikan catat Pak Allah nitipkeun adat insani kapa pada manusia nuku Allah dibedakan antara satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama. Adat teh aya dua Pak, aya adat insani, aya adat urfi. Ari adat insani anleh karakter bawaan nu diciptakeun prerogatif Allah ka hiji hambana nu bakal beda jeung hamba anu sejen sanajan saindung sabapa adik jeung lanceukna karakter anleh teh pasti beda leres teh geus puguh ari nasib mah pasti eta teh beda eta teh nya mohon gitu Kang karakterna pun beda ketika gubrak lahir tong boro-boro lahir usia 120 hari nufhir ruh ditiupkeun roh kacanin anu aya dina rahim seorang ibu plus nasibna plus hawa nafsuna plus hade jeung gorengna ditiupkeun roh dina usia 120 hari tercatat di ajali tercatat di lauhil mahfud si anu bin anu ieu ruhna ieu nafsuna ieu nu bakal terjadi ka maneh termasuk adat insanina ari adat insani ku Allah diciptakeunana teu kabeh hade tapi aya nu goreng dugi ka karaos ku urang gaduh urang kalih opat tiru pangcikalna nepi ka numpang alitna murang kalih beda karakterna teh leres mohon dileutik keneh geus katingali da memang adat insan ketika murang kalih adat insanina loyog kana sae kantun memperkiat ku dunia pendidikan ketika adat insani seseorang anak diciptakeun ku Allah awon wayahna gempur ku dunia pendidikan sapertos lembaga sekolah da budak teh Pak rupa-rupa ku Allah diciptakeun adat insani aya nu bager budak teh tileutik keneh ge bager aya nu korek eta teh teh ka kolot ka babawa ti budak keneh eta teh aya di dieu nu korek tepi ka kolot aya cicik ngacung hayang nempel kumaha korek teh Allahu Akbar eta adat insanina teh digempur leres ibu karakter awon tiasa dialihkan tiasa diluruskan oleh dunia pendidikan baik formal maupun non formal baik sekolah ataupun pesantren cecapkeun ke dunia pendidikan nu tadina bengkok dilurus-lurus lumayan teu bengkok teuing alhamdulillah. Anu paling khawatir Pak nu paling khawatir adat insani awon teu dilebetkeun ka dunia pendidikan adat insani tuluy bengkok dugi ka karakter 40 tahun usia beliau
usia manehna punten Al-Ghazali nyangamkeun mun geus 40 tahun karakter kitu hese eta mah hideung we hatena teh. Lamun geus 40 tahun koret moal bager-bager eta. Hese kana bager teh. Mata urang didik murang kali singkan teu bager. Amin. Amin. Nu paling ngeri Pak Al-Qur'an nyaurkeun. Jelema lamun geus eueuh ilmuna para ulama, laulal ulama la soron nasukal bahaib, jelema bakal jadi jiga sato. Balhum atau balik taleuwih ganas tinimbang sato. Ini dunia pendidikan kuat Pak. Jelema saur eta katerangan bak lamun eueuh ilmuna para ulama, ari ulama teh sanes ajengan Pak. Termasuk murabi guru-guru sekolah eta teh ulama. Ari ulama teh alimun yakmalu bi ilmihi eta ulama. Lain anu disorban. Da masing teh disorban ge asal alimun yakmalu bi ilmihi eta ulama. Ari urang mah ulama teh sok identik jeung ajengan nya nya. Leres cenah da eta mah lain ulama guru cenah. Punten Bapak, guru nu kumaha bae rek ajengan, yang penting alimun yakmalu bi ilmihi, boga ilmu tuluy ngamalkeun kana ilmuna eta ulama. Saur katerangan lamun geus eueuh manfaat ilmuna para ulama, lasoron nasu kal bahaim, manusia akan menjadi seperti sato. Balhum aldol balik taleuwih edan tirimang sato. Karaos kurang Pak. Patarosanana walar kusadayana cik ari anjing makhluk Allah sanes. Jawab, makhluk Allah sanes. Kumaha cek pukoha najis apa suci? Najis na najis naon? Mugolado. Anjing makhluk Allah najis na mugolado. Punten catat Pak, suatu ketika akan lebih mulia tinimbang urang. Mana ku abi ditelaah patarosana kieu Pak. Ari nu sok punyang anjing teh anjing atawa jelema? Anjing na wae tara unyang. Nah, habat ari jelema naon atuh? Karena kurangnya dunia pendidikan. Aya di dieu jelema nu sok punyang anjing. Tah eta teh leuwih gelo tinimbang naon? Anjing na wae tara unyang anjing. Karena kurangnya dunia pendidikan. Mudah-mudahan murang kali didik di dieu mah teu aya lapal-lapal anu matak jadi maksiat kana lisanna. Amin. Ya Robbal. Bagaimana carana dunia pendidikan sehingga menjadi mewujudkan satu momentum akhlakul karimah untuk anak didiknya? Ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Ini supaya sinergi para asatid di sekolah sareng para ulama-ulama di sekitar. Ini harus sinergi Pak. Catatan di ulama, tahapan-tahapan seorang murabbi mewujudkan keilmuan yang menjadi karakter di anak keur ngagempur adat insani anu awon, generasi di masa datang anu punya akhlakul karimah. Pertama, zakain kata ulama. Naon ari zakat? Cerdas. Syaratna muta'alim teh harus cerdas. Gebeg teh kana hate, aduh lamun kitu urang geus teu mampu ya geus teu akur kana syarat nu kahiji cerdas. Punten Pak. Ada penerangan di ulama ahli aqaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wal mursalin yang lainnya kasipatan popat di antawisna sifat entrep ka Rasulullah teh patona. Ari patona teh sok dihartian pinter, leres teh sidik, amanah, tabligh, patona, pinter. Ari syarat nyuprih ilmu zakat bahasa mah nu dipaparinkeun sifat ka Rasul mah fatonah. Upami syarat mencari ilmu zakat disundakeun ditranslate bahasa kana Sunda, diterjemahkeun patonah pinter, zakat dia pinter ngan beda kualitas.
Ari patona teu kudu dikasap, teu kudu diteangan, teu kudu ka universitas, teu kudu sakola, teu kudu masantren, langsung ku Allah. Eta fatona kecerdasan para rasul keur ngadekeun hujah pikeun ngelehkeun musuh, disumpingkeun mukjizat-mukjizat anu berupa ilmu jeung hikmah kana dadak-dadakna para anbiya wal mursalin. Fatona ari cerdas dina hartos zaka, kepinteran anu bahasa Arabna zaka, mun hayang bisa jeung mibanda ilmu pangawruh kanyaho punten zakat mah kudu aya kasa. Kudu aya naon cenah Bu? Kasa. Bisa ngitung kudu diajar matematika, bisa paroid kudu ngaji kana rohbiyah, wau jeung makrifat oge antek-antek katauhidan kudu ngaji minimal 3 jeung sajabahna. Ini dunia pendidikan ini luar biasa Pak. Karena fitrahna manusia ku Allah geus diciptakeun daka, kecerdasan, tergantung ngolahna, tergantung aplikasi keunana. Urang ketika ku Allah diciptakeun nufirruh di 120 hari dibikeun jeung zakana, dibikeun afidahna, dibikeun sam'ana, dibikeun absorna, diolah eta zaka dengan kategori lembaga pendidikan, insya Allah zakana bakal terbuka. Dasadena ge fitrah nama pinter ngan kumaha ngolahna. Geuning cenah abi mah belet di sakola teh baheula ngenog ge cenah ngadogeudah sia mah meureun ngolahna teu cenah. Leres gitu. Nu lucu Pak, abdi di pondok pasantren. Murid teh panvarian, santri teh variabel, heterogen beraneka ragam, ngaji na bareng, waktu na bareng, kitab na akur, nu ngawurukna akur, tapi hasil berbeda. Leres karasaeun ku alumni teh. Tauna akur, pasantrena akur, balagan kitab na akur, guruna akur, tapi hasilna beda. Sadar teu sadar daka nama aya ngan ngolahna ngasahna nu beda. Leres ngacung murang kali aji cenah abdi mah teu katalar wae jurumiah teh ku abdi dibalikeun maneh sok nalar tara dodol aku lain teu kaharti kitu mah tara nalar mohon gitu. Abi mah cenah teu bisa wae maca kitab teh sok mutolaah tara dodol karut eta mah rek bisa kumaha. Leres teh pertama zakain wa hirsin, kedua semangat. Momentum mencari ilmu itu syaratnya di ulama sajabai tidaka wa hirsin, ada kesemangatan Pak. Aplikasikan dalam keluarga, aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, sing daka sing hirsun. Apa hirsun? Kadada mas sekolot mah mun ceuk bahasa ayeuna mah pa milenial semangat hirsun. Pak komite mun teu aya hirsun moal terjadi apa seperti ini. Bapak kepala sekolah kalau tidak hirsun dalam kepala sekolahnya, tidak mungkin secara normatif manusiawi ada hafidul Quran 10, tidak akan, karena kehirsunan. Semangat zakain wahirsin wastibarin katilu sobar. Namanya ngobrol sareng Pak komite kurang-kurang sabar mahji, dan memang kudu sabar. Leres gini tengah walar leres ya teh. Ibu sabar ngadidik murang kali henteu? Nya alhamdulillah. Ulah ditanya ajengan mana geus salobar, ulah ditanya ajengan mah sakapeung. Udah dengan ge jelema. Wastibarin. Kenapa Pak? Abdi ayeuna punten Pak. Indonesia dan negara yang lain sekarang umat Islam nuju fokus dina ibadah haji. Leres teh. Aya di dieu nu berangkat ka Arab taun ayeuna? Teu aya. Urang doakeun mudah-mudahan tahun enjing sadayana angkat ka Arab amin.
ya robbal alamin. Momentum ibadah haji Pak, bahasa sepuh ku abdi dilenyepan, ibadah haji teh nyampurnakeun rukun Islam anu kalima apa nu lima? Nu kalima leres. Mohon urang tabayunkeun jeung pendidikan. Nu can init ibadah haji rukun Islam teh karak opat, kadang mah karak 3. Leres. Mana syahadatain, iqamus shalah, itauz zakat, saum Ramadan. Ibadah haji na acan ka karak opat. Lamun bapa ditaos rukun Islam seberiji, aya 5, ari urang ka karak opat, encan nu terakhirna. Dilenyepan kalimah sepuh leres nu ibadah haji nyampurnakeun rukun Islam anu 5. Kenapa? Pak, syahadatain, teras iqamus shalah, teras kita zakah, saum Ramadan, praktekna aya dina ibadah haji kabeh. Mana syahadatain punya nilai dina syahadatain keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu. Lamun ini teu boga yakin ka Allah, kumaha sia keur siham di jamarot rek kumaha. Lamun muntangna ka papada jelema. Mohon iqamus shalah maun hikmahna tanha anil fahsya'i wal munkar, nyegah tina fahsya jeung tina munkar, kudu kabawa tah ka iqamus shalah wa itauz zakat, nilai bereha